Kia dai sapopoe kariuhan isuk-isuk bareng mama anak dua. Nama isuk-isuk teh riuh nganterkeun heula si bocil jeung kacepet leungeun ku panto ieu teh. Nya si bocil teh teh rada-rada pararanas hitunya jeung batuk pilek pokona mah karunya we. Nganterkeun heula we ku babe da ku sabamawa motor mah hese ku sorangan mah. Mereka dokter tapi geus teu kuateun karunya si budak teh nya jeung tadi ka puskesmas geus moal memungkinkan pokona mah. Sababa ceurik wae kitunya meureun lieur teu pararugunya teu ngarareunah geus we kanu deukeut ka bidan da meureun sarua wae nya obatna mah kitu. Bocil teh geus dipariksa bari jeung ceurik heueuh jiga nu dikumaha ceurikna teh. Periksa dibere obat langsung we nya urang mulang teh geus meunang hahasilanna teh. Ujug di imah geus dibere obat si bocil teh ayu urang ngagusur heula teh ieu ti lepaneun teh. Panya geus diobat mah si bocil teh geus aktif deui sanajan emang aya keneh rewel nya eta teh mung ditinggalkeun. Sakeun we mung ditinggalkeun mah gek we di dieu tah bari titilep ci teh daguan da ieu teh geus teu talamru nya. Bari jeung teu anggeus-anggeus da tilepanna teh dibenyeng deui ieu teh. Beresan heula ci teh nya ngasup-asupkeun heula ieu teh bari jeung diceung-ceurikan da ieu teh incah indungna mah. Karna geus teu mempan jadi geus we heula ke heula bari jeung ceurik teh nya keun wae watirna mah watir tapi da kumaha deui. Ngeunaheun nya ting talamru di kamar teh bisi disangkana mah heueuh seuseuhan we padahal mah ieu teh tilepaneun. Tuang huapan heula ci teh si bocil na jeung nu gede ge nya tuh halka anteng sorangan kana TV. Huapan kahiji teu asup, huapan kadua teu asup, katilu teh asup cuman eta teh buru-buru deui kalaluar. Sambungeun we pokona mah dahar teh nya meureun pararait cara balas sarua we kumaha jeung gede oge. Sok papanasaran terus we dicobaan dihuapkeun najan eta kalaluar deui oge. Katingali we pokona mah ceurik we kieu teh geus mulai ogohan lah moal balik we ayeuna mah.